banjir. Saya jampe di si Mbah temanjur. Saya jampe nak gitu tuh manjur. Da banget orang mah teu goreng-goreng teuing padahal mah si Mbah nah juga namanya jampe-jampe nah kurang gitu. Geus lah orang mah percaya paskan kitu deui. Duh, dong kumaha ya? Sawah laga-laga can anu ngagarap wae, duitnya tipis. Pusing. Mohon agan kan ayeuna nuju PPKM. Di harese nu digaweana. Wah, PPKM. Juga budak sekolah wae nu ayeuna atuh PPKM. Sanes PPKM gan. Oh, emang bedanya? Beda gan. Oh, beda PPKM teh. Beda gan. Lain bejaan atuh tadi. Ya ampura gan. Cita apa lah ngagawekeun. Aduh. Pegang gan. Ieu naon ka urang keun? Ayo urang kumaha sitapna. Oh, bener. Hiji, 2, 3, 4, 5, gas. Isi turun bro maneh. Kieu sekali. Maksud nuhun gan. Ayo, ka ditu heula. Nah, di tempat lain. Sugan anu ngagarap. Aduh, udah libur kerja lagi, nggak kerasa. Jadi, sekarang mau kemana ya? Sekarang dari kampung. Kangen juga, suasana kampung. Sekarang tanggal 17 Agustus. Aku mau bersosialisasi sama orang sini. Sekalian aku juga mau jalan-jalan. Aduh, bisa lihat gak sih? Teteh nu ngaulang wae tapi kita ngomong-ngomong wae buku. Kamu punya mata nggak? Hah? Kamu bisa lihat nggak? Hampura neng, neng tadi nu ngomong-ngomong wae buku wae jadi katabrak. Emang geus hampura we nya. Hampura. Jauhan kitu juga jeung maru wae. Hampuranya dimaafkeun teu? Ngomong karek ninggal neng saha sih namina? Namina Rizka. Rizka. Kenalkeun ya abdi di dieu nu gaduh tempat dieu. Kenalkeun abdi Danker ya. Nyawa teh Danker tina. Dani keren. Nyantos teh neng ya. Punten ya kayak abina bade damel heula, bade ngirling heula. Iya. Eta ya, punten ya. Enggak. Danker. Dani keren. Banget rungkad sayang. Aya nu nelpon ieu bos. Kita tadi yuk. Nangtung. Capek gan. Nangtung heula. Sitap heula sitap. 5 kali. Pegang gan. Ngagawekeun. Simpen di dia. Mulai gan. Mulai. 1, 2, 3. Gas. Tole ya. Kala aya bos nelpon. Oh bos. Siap bos. Iya. Siap. Para pekerja siap dikirim, siap. Ini proyek besar, bos. Oke. Ditunggu ya, bos, transparannya. Nanti dikirim. Siap. Coba cari kadekeun dulu. Awas ya. Biasa. Tadi ya bos minum. Ringcai bodas menawa amis acan. Man hayang susu. Hilap gan. Ye, itu ke masa pertumbuhan bos teh. Belum nyeunah susu. Jauh gan. Jauh ka warungna gan. Nangis atuh teh nyen di mah. Wis, Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Kumaha? Tagihan rame, tagihan. Sepi. Ih, sepi yang geus aya nama da kumaha di keur mongsung corona kieu. Urang mata lagihan teu meunang geus main game. Ih, ulah main game wae. Emang tadi target tuh si bos. Tadi kita aja sudah bingung. Rasa maya. Tong main game wae tadi urang papangnya awe alus ya. Orang mah. Tanya teu apal tapi gelis pokona tuh mantap body gila kita. Tapi semalam. Geus encan sih urang. Enak mah kieu we geus main game wae urang tangan awe lah. Oke, ayo kita sikat aja. Ayo siap. Suasana lembur tuh kok jadi beda gini ya. Si Omen kemana yang biasa muncul. Di lembur jadi gue batur. Si Reni, si Lia kemana nih? Pulang lagi gitu ya. Dan awat teh mah bohong ngomong awat. Iya tadi mah di dia bener mainnya lo mau kali tuh. Sugan enak panggil. Jangan, Bang. Ayo. Tuh itu tuh. Itu. Oh itu bener tuh. Sampeurkeun, Bang. Ayo. Gelis deh. Gelis. Ayo orang sampeurna enak mah. Ayo.
Neng tadi tanya dasar jodoh sih Neng. Oh iya dah awet teh. Heeh. Kenapa nak tuh? Gelis teh. Gelis. Sok tuh kenalan heula ayeuna mah. Pantai batu. Kenapa? Neng, Neng mau batur yang kenalan cenah tadi nyangan yang lain nguling-nguling wae ieu ya. Atuh neng kenalan. Sok kenalan heula. Sana nih. Iska Harry Potter. Harry Potter ay sia juga tukang debus wae Gelis Harry Potter mah kesulap. Neng mereka mana ya, Nak? boleh pulang Yang pulang mau ngelakuin Agustus terang ayo. ayo Si koplok wae dikenakeun teh aing mah ditinggalkeun. Goblok boga babaturan teh. Disereknya Pak. Bang mau. Hah? Iya tahu. Wih. Ayah duit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga.